Para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng. Mangga atuh para mitra mangjaya ngahaturkeun nuhun. Mugi-mugi dongeng-dongeng nu kasanggakeun ti Mang Jaya Official tiasa katampi kalayan kabingahan. Dongeng nuju dihanca ku Mang Jaya teh judulna Marakayangan. Ieu dongeng para mitra karangan Bapak Tatang KS para mitra gitu. Mangga nyangakeun we para wargi. Karangan Bapak Tatang KS judulna Marakayangan. Cek basa Sunda cenah para mitra nyaeta aya ciri sabumi cara sadesa gitu para mitra. Naon cenah teh hartina? Oh eta teh tata cara nu dipigawe di hiji daerah para mitra biasana beda sareng tempat-tempat anu sejena gitu nya. Aya kebiasaan di daerah eta mah anu kumaha para wargi. Atuh di desa anu itu mah cenah kumaha gitu nya. Disebatna teh ciri sabumi cara sadesa. Janten para mitra rada benten ye hartosna mah kebiasaan sewang-sewangan namun kebiasaanana nuluyu sareng aturan-aturan nu parantos aya. Janten sanes kebiasaan nu mahiwal sanes. Kebiasaan anu artinya ieu para mitra hartosna mah tiasa hartosna mah luyu sareng aturan nu aya. Mangga dongeng Marakayangan karangan Bapak Tatang KS urang teraskeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Marakayangan. Ieu dongeng karangan Uwa Tatang teu karawasnya ayeuna para mitra nincak bagian ka-68. Para wargi kaum dangu, urang teraskeun deui hanca dongeng nu katuna kamari para wargi sadaya harita nuju ngariungnya. Ibu Karmini, Yuliani, Cep Deni atuh. Nya kitu deui Rohaya, Ibu Rohaya, Pak Sobar sareng Juragan Sastra Wiguna. Harita gabrug Yuliani ngarangkul kalawan nyuuh kana lahunan Rohaya baripokna di barung ku ceuri. Ibu, hapunten abdi Ibu. Abdi teh acan tiasa mulang tarima kana kanya apa sareng Ibu. Rumaos abdi parantos nyesahkeun ka Ibu sareng ka apa. Kumaha abdi ngauihkeun kanya Ibu sareng apa. Kitu caritaan Yuliani. Atuh Rohaya ge muragkeun cimata bari ngusapan sirah Yuliani. Sobar mah melenguk bari hate mah geus moal henteu manehna ge sedih ku ngadenge caritaan Yuliani. Malah Ibu Karmini mertuana carinakdah kalayan sasauran. Yuli geus nyai anaking. Ceuk Ibu ge ulah leutik hate, ulah dipake pikiran teuing. Cenah eta Yuliani can bisa mulang tarima kana kanyaah atawa kahese anu ngarawatan tong jadi pikiran. Pokona Yuliani sing cager-bager perkara mulang tarima ku harta bana. Atawa kudahareun mah kumaha aya milikna we Yuliani. Dan nu jadi kolot oge moal ngarepkeun teuing pamulang tarima ku perkara dahareun atawa ku harta. Ku tingkah laku nu hade oge mulang tarima kanu jadi kolot. Aya paribasa kolot mah tiis ceuli herang mata. Sanajan Yuli mulang tarima ku harta bana oge ari kalakuan teu bener mah moal matak jadi kasenangan. Moal matak jadi kabagjaan keur kolot nu ngurus Yuliani. Geus geurasa diakeun dahareun ayeuna mah. Siapa jeung si Ibu sinata ruang? Saur Ibu Karmini ngupahan Yuliani. Bari anjeunna ge nyusutan Cisoca ngaraos sedih ku cariosan Yuliani. Sawios Ibu ulah ngarepotkeun jalan parantos neda. Ceuk Rohaya bari nyusutan Cipanon ku saputangan. Sok yul saegikeun ka ditu, Cep Deni Mairan. Sanes nampik panga si Asep saleresna bade ka dieu neda heula sareng ibuna, ceuk Sobar. Dileut atuh caina ari moal taruang mah Aji Sobar. Nyai sok atuh ngaleut cainya, saur Pak Sastra Wiguna. Ditampi atuh Ibu ama Asep mangga atuh ngaleut, ceuk Rohaya bari ngangkat gelas. Mangga ayi nyangakeun, waler Ibu Karmini. Kira-kira satengah jam sabada ngopi Sobar jeung Rohaya pamitan. Sabab geus lila teuing ampir tepi kawan Cilohor. Malikan kana kaaya Nyimas Arnesa. Di sabada ngaluuhan salametan Pasastra Wiguna ngunuh mantu. Harita kalayan ngadadarkeun tina perkawis ngarorok Yuliani nu dipasihkeun ku Aki Wiranta ka badegana ka Aki Darsi.
Tur aya katerangan tinunitis kabisati Nyimas Arnesah jadi robih polahna. Sabada ngopi sobar jeung rohaya pamitan. Sabab geus lila teuing ampir tepi kawan Cilohor. Malikan kana kaaya Nyimas Arnesah. Ti sabada ngaluuhan salametan pasastra wiguna ngunuh mantu. Harita kalayan ngadadarkeun tina perkawis ngarorok Yuliani nu dipasihkeun ku Aki Wiranta badegana ka Aki Darsim. Tur aya katerangan tinunitis kabisati Nyimas Arnesah jadi robih polahna. Sok sering ngangluh sering hujan cimata ngemutan perkawis Yuliani nu tetep ku anjeunna mah Yuliani diangkan putuna. Dicariosan mah dicariosan ku Juragan Komarudin carogena keukeuh bae ngangluh. Dugi ka akhirna mah Nyimas Arnesah brek teu damang balas ngemutan Yuliani. Atuh ku dasar kitu Juragan Komarudin nyauran malomrah lanyangna. Kalawan teu hararese nyampeurkeun ka patengahan. Bade aya pikeun saeunaon Anom? Cing diukeula mah kuring rek aya tanyakeun ka malomrah. Saur Juragan Komarudin gek malomrah diu. Aya taroskeun perkawis naon Anom? Malomrah bangun kaget kalawan neuteup kana rarai Juragan Komarudin. Da kieu malomrahnya. Kamari ieu kuring jeung nu jadi pamajikan indit Kajang Sobar. Nu maksudna mah rek milu ngajajabkeun anakna diunuh mantu ku besana Jang Sobar. Peperieun waktu kawina kuring jeung nu jadi pamajikan teu datang. Ukur ngajurungan malomrah nyaeta harita halanganna teh ku aya we. Urusan ka notaris teh. Sanggeus rengse besan Jang Sobar salametan lanyangna ka saromahan. Ari basa-basana ngakukeun indungna Yuliani make rek mawa sagala. Majah bongan boga budak dikadieu-kadiekeun. Nya ku dasar kitu pamajikan kuring boga sangkaan. Ceuk manehna palang siang ngaran Yuliani teh nu diaku anak ku Sobar jeung pamajikan jeung pamajikanna teh Yuliani nu baheula diserenkeun ka kuring ti malomrah. Gancangna carita budak nu dikawinkeun ku Sobar dirangkul ku pamajikan kuring. Bari diceungceurikan sajabati kitu diaku incu. Tapi eta budak tetep nolak teu rumasa boga nini pamajikan kuring. Majar indung bapana mah ieu nya eta menuduhkeun ka Sobar jeung ka pamajikanana. Nepi ka harita panjang lebar pamajikan kuring ngajelaskeun kungsi ngarawatan budak ti umur saanu bulan nepi ka kurang leuwih 16 bulan 17 bulan. Kalawan dicaritakeun yen eta budak dibikeun malah nu mawa tur mikeun oge Aki Wiranta. Dibikeun soteh dumeh aya caritaan ti Ma Ursi. Tah ku ayeuna kitu sugan jeung sugan malomrah ngadenge beja. Saha ngaranna indungna Yuliani nu sabenerna? Na aya keneh jeung di mana padumukanana. Memang ari nurutkeun ceuk pangakuan ngaran si Bastari mah manehna kungsi nganiaya hiji awewe ngan teu dijelaskeun saha-sahana. Saur Juragan Komarudin. Anu mawi jenengan Ibu Ramana mah teu terang Anom, mu mamah menakan murang kali di sisi walungan we. Sakumaha tos bisa ngemkeun ku mah kapungkur dupi kitu kumaha Anom? Nya eta budak nu dikawinkeun ku Jang Sobar tetep nolak teu daek si aku incu ku pamajikan kuring. Atuh kuring teh ngarasa bingung mana nu kudu dipercaya ku diri kuring. Percaya ka Jang Sobar jeung ka pamajikanana boga anak ngaran Yuliani, da teu nyaho mimitina. Ari percaya ka pamajikan kuring da teu nyaho teu ngadenge komala boga anak ti si dadap ti si waru. Bari dina nyana ge kunaon teu nepungan nu jadi kolot heug nyarita meureun ku kuring diuruskeun. Da nya eta atuh salah keneh pamajikan kuring ngadon percaya teuing kana omongan Ma Ursi. Lain kuring nyalek ulah percaya ngan kahayang teh heug pikir heula dibulak-balik dibeuweung diutahkeun. Teu salah-salah teuing kolot urang masuki fungsi nyarita. Sok mineng nyarita kade barudak, sing asak-asaknya ngejo bising tutung tambagana, sing asak-asaknya nempo bising kaduhung akhirna. Samala baheula keur kuring teu ngidinan budak kudu dibikeun ku batur, ari geus kieu jadi ngariweuhkeun ka sarerea. Saur Juragan Komarudin nyalahkeun kanu janten garwa. Ayeuna nepi ka geuringna kalawan nyebutkeun kaduhung budak make dibikeun deui ka batur, saurna deui. Da muhun atuh Nyimas mah teu diemut heula nu langkung paos gampil percanten kana wartos. Dupi salajengna kumaha atuh Anom? Ceuk malomrah nanyakeun penggalihna Juragan Komarudin. Nya teu kumaha sanajan pamajikan kuring hayang ngaku oge.
Sabab budak nu diurus kujang sobar tetep nyebutkeun teu rumah saboga nini pamajikan kuring. Ngaku nini teh kajenatna indungna rohaya mitohana jang sobar. Tapi pamajikan kuring keukeuh peuteukeuh nyebutkeun hayang panggih. Taina mah kieu we malomrah wayahna kajang sobar. Caritakeun kajang sobar jeung ka pamajikanana ka dieu kitu ceuk kuring. Enteran pamajikan kuring keukeuh bae hayang panggih jeung Yuliani. Kajeun salol mah ulah henteu ditepungan sabab pamajikan kuring keur gering. Syukur-syukur lamun jeung salakina Yuliani ka dieu. Kumaha upami putrana teu kersaeun Anom? Nya sing bisa-bisa we malomrah nyaritana. Bari geus dipanggihan mah pamajikan kuring moal nguyung teuing. Da ieu keur ongkosna bulak-balik. Ari si Aki geus dibere dahar. Parantos Anom, teh mah malomrah ngarawatan duit keur ongkos. Leos ka tukang rek disalin heula kalawan teu lila maromrah ini. Rek nepungan sobar sakumaha pancen ti dununganana. Malomrah tumpak beca geus tepi kanu dituju. Kabeneran sobar jeung malomrah nyampak aya keur di warung. Pok malomrah uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam geuning Ibi sareng sahabi. Ceuk rohaya bari ngorejat nangtung. Ibi we ucu kumaha daramang sadayana? Malomrah nyolongkrong sasalaman ka rohaya jeung ka sobar. Pangesto Ibi mangalingi Ibi. Tema rohaya bus ka malomrah ka jero. Kalawan diuk dina kursi. Mulih ti mana Ibi teh ngahaja wae ka dieu? Pokna deui bari gek diuk ngareneng jeung sobar salakina. Numawi ngahaja we nyimas dupineng Yuli di dieu. Pun anak mati kamari ge teras ngalih di mertuana. Kayak dikantun heula sakedap manya. Atos nyimas ulah ngadamel leueuteun da moal lami mak teh. Lah keuna Ibi lah engal-engalan teuing bari oge cai-cai atuh. Rohaya harita ngoloyong. Ka tukang rek nyician cai nyuguhan malomrah. Nu teu sakumaha lila. Rohaya norojol mairan cai kopi jeung wajit sakeler. Meni ku ngarepotkeun pisan atuh. Ngarepotkeun naon Ibi, cai we cai, mangga atuh Ibi nyangakeun. Mangga atuh nyimas. Tema malomrah ari sobar kakara nyarita pokna teh. Kumaha wartosna Ceu Arnesa Bi? Numawi kieu Asep nyimas Ibi ka dieu teh kajurungan ku Anom malah miwarang mah kamari mung tos sonten. Nu maksad sareng tujuanna mah teu aya sanes saperkawis ngawartosan garwana Anom. Sumuhun nyimas Arnesa ti sabada ti dieu tetra seueur nganglu, seueur ngalamun ampir suda kana tuang suda kana kulem. Dicariosan mah dicariotan ku Anom kitu ge hulah-hulang-hulang. Lami-lami berek teu damang tos bade 10 dintenna ayeuna. Putan teu damang Ceu Arnesa teh eta kasawat naon Ibi? Rohaya neuteup kana beungeut manglomrah. Ari panyawatna mah biasa we nyimas sumuhun panyawat emutan. Atuh salajengna Ibi teh dipiwarang ngangkir Asep kalih nyimas sakantenan neng Yuli cana. Jalan itu garwana Anom tos sababaraha dinten micangcam we ka neng Yuli saurna teh palai tepang. Biasa lol we. Kitu teh sareng nangis sagala nyimas teh Asep tumali ti kitu mugi tepangan heula bilih kumaha onam. Maklum kasebat anu teu damang teh ngagaduhan dua harpan naha damang deui naha kateterasan. Ari perkawis Yuswa mah teu tiasa ditangtoskeun ku urang nyimas. Eta keeng disebatkeun Rusiah pangeran. Ceuk malomrah nyarita bisa pisan tur malapah geda. Sakumaha nu kauninga para wargi, malomrah nyaritana bisa pisan tur malapah geda. Janten ece teh palai tepang sareng pun anaknya Bi. Utamina mah kitu nyimas teh palai tepang sareng neng Yuli. Eta kumaha tu apana tiasa nyelang heula ka Yuli? Rohaya nanya kalawan ngareret ka sobar nu keur tungkul bari udud. Nya teu naon, mung upami tiasa mah sareng Ibi ka dituna. Supados anjeunna percanteneun kalayan ku Ibi saurkeun deui sakumaha nu disaurkeun me, ceuk sobar ngajakan malomrah. Da memang kitu kuduna pajonghok jeung jinisna sangkan percayaeun. Mangga sareng Ibi ge Asep ongkohan Ibi hoyong tepang sareng neneng. Dileuteulah caina tuh Bi. Sawios nyimas dangkege ka dieu deui. Temal malomrah teu lila sobar jeung malomrah arinit. Nu maksud jeung tujuanna rek nepungan Yuliani. Da puguh ti imah sobar ka bumi juragan sastra wiguna teu sabara jauh.
Ukur saparapat jam geus anyog parang di luar aya Bisati keur ngepel di teras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ai geuning Asep, mangaling ya Asep. Temal Bisati ngorejat nangtung. Aya laling Bi? Aya Asep, mangaling ya Asep. Temal Bisati bari mukakeun panto. Bus sesobara jeung malomrah ka jero. Kalawan dariuk dina kursi ari Bisati kebat ka tukang. Hari tarek ngabejaan Ibu Karmini dununganana nuju masak sareng Yuliani. Geus ngepel di hareup Bisati, saur Ibu Karmini. Teu acan nen jalanan itu aya tamu. Temal Bisati. Aya semah ti mana cenah Bisati? Ibu Karmini ngalirik. Aya aramana neneng den sareng rencangna Neng Arnesa. Ing tepungan heula atuh Yul, ibu rek ieu ngumah heula leungeun. Saur Ibu Karmini teras lebet. Ka kamar mandi koloyong Yuliani kalebet. Ih geuning apa? Teu sareng ibu, Pak? Teu apa we jeung ieu bilomra ka manari Cep Deni. Nuju ngadangdosan motor di pengker, di damang di. Yuliani nyolongkrong sasalaman ka malomra. Alhamdulillah dina waktos ieu mah neneng samulihna kumaha geulis. Pangesto Bi, baler Yuliani gek calik. Teu kantos lami Ibu Karmini mertuana norojo. Tos lami ayi, taros Ibu Karmini, "Nem Bu, kumaha damang sadayana?" Berkah ayi atna tuh teu sareng ngasa ieu mamahna Yuli, dupi ieu saha? Ibu Karmini naroskeun malomra. Nu mawi rencangna pun lanceuk Bu. Rencangna Ceu Arnesa. Oh, rencang ayi Arnesa kutana panggeun atuh Ibi. Ibu Karmini sasalaman sareng malomra. Neme hanya Ibi ka dieu nya. Saurna. Laras nen Ibi mah neme. Tema malomrah meni bangun nu ajri. Ku pribumi kawantu nu dianjangan jalmi beunghar. Ieu Ibu dibujeng enggalna we abdi ka dieu teh saolah-olah ngajajabkeun ieu bilomra. Nu maksad sareng tujuanana bade aya kaperyogian kapun anak. Dupi kitu aya naon Ibi meni asara reuwas geuning? Ibu Karmini netep kana beungeut malomrah nu keur tungkul. Anu mawi kieu nen neneng langkung ti payun Ibi nyangakeun silaturahmi ka sadayana. Nyangakeun sawu bebendulak saduduka saja biti kitu. Mugi ulah kirang-kirang ngahapunten direku Ibi diganggu kalayan tumerojog tanpa laratan. Nemege ka Cep Sobar henteu jelas henteu jalaran nanti ka Cep Sobar heula jalaran ka dieu mah teu acan terang dupi maksad mah kieu nen oge neneng. Iwi teh keing pancen tinu jadi dunungan sumuhun ti ano maksadna mah sejang ngangkira Cep Sobar kalih garwana sakantenan sareng neneng. Malih upami kaleresan mah Aden anu ju aya mah kalayan teu aya wagelan sakantenan sareng Aden. Ceuk malomrah kakara nyarita kitu. Eta maksudna aya naon ataupun anak diangkir teh Ibi? Taros Ibu Karmini teu leupas tina paneteupna. Ari pamaksadana mah itu nen sumun garna wana anom ti kawit ka dieu teh seringang lu. Waduh. Dugi kaampir suda kana tuang suda kana kulem lami-lami berek we teu damang tos bade 10 dinten ayeuna. Nya anjeunna keukeuh bae miwara ngabujengna neneng saurna teh palai tepang sareng neneng. Biasa lol oge tumali kitu neme Ibu kajurungan ku anom kedah ngangkir neneng. Malih miwarang nama kamari nanging parantoson teuing sareng kaleresan hujan. Tumali kitu mugi kawidian ku nen. Ceuk malomrah ngajelaskeun sakumaha nu dicaritakeun tadi ka Sobar jeung ka Rohaya. Dupi teu damangna kasawat naon Ibi? Ai panyawat nama biasa we panas nen. Eta kumaha atuh Yul? Aya amkiran ti itu keur Ibu mah nyarek moal ngajurungkeun moal kumaha pikiran Yuli we eta mah. Saur Ibu Karmini naros ka Yuli nuju tungkul. Yuliani mah teu acan ngawaler sabab kapiheulaan ku malomrah nyarita. Sumuhun neneng mugi ridho we nepangan heula ka ditu bios salol oge. Supados tos tepang maklum kasebat nu teu damang teh. Teu acan tiasa ditangtoskeun kumaha-kumahana geuli. Malomrah saolah-olah maksa Yuliani kudu nepangan Nyimas Arnesa. Tapi apa? Kumaha bade ka ditu? Yuliani naros ka Sobar. Nah, rek ka ditu sakedeung mah ulah henteu teuing Yul. Tema Sobar singkat. Upami apa sareng Ibu bade mah ka ditu. Abdi ge bade sareng Kang Deni mung moal tiasa ayeuna sareng Ibi jalaran abdi mah nuju barang damal keneh di Pabon. Ari katami-tami Kang Deni nuju ngadangdosan motor. Rupina engke badana tepan lohor. Waleran Yuliani. Nya urang kewe bada lohor da apa ge boga pigaweun menerkeun genteng bala locor. Tema Sobar.
Yul ngadamel cahaya tuh kanggo bisa ieu. Kabisati tuh kanggo ieu malomrah. Sawios neneng ulah ngarepotkeun. Jalanan ibi mah moal alami itu anom pilih antos-antoseun. Muhun rupina mah kitu we kapereugian mah enden. Ibi teh sanes teh hoyong lami-lami ngobrol kalihna teh eta ngahaturkeun nuhun tuang putra parantos kawidian. Cek malomrah pamitan rek balik bari nyorongkrong sasalaman ka Ibu Karmini jeung ka Yuliani. Para mitra anu mulia, sakumaha nu kauninga harita malomrah pamitan rek balik bari nyorongkrong sasalaman ka Ibu Karmini jeung ka Yuliani. Padahal engke atuh Ibi mangkaning teu acan ngaleut-leut acan ieu teh. Sanes nampik pangasih nen jalanan di ditu teu aya nu ngarencangan nyimas. Mun Ibu abdi ge da moal alami jalan gaduh pidameleun ieu teh. Mangga atuh Aji. Yeuh saurkeun ka Cep Deni engke bada lohor sampeur apa ka ditunya. Insyaallah Pak. Paler Yuliani jerut sobar jeung malomrah tarurun. Tuluy ngaleos nu teu kungsi 10 menit. Guru tak pasastra Wiguna sumping neme mulih olahraga badminton. Yul cing ama menta cai tiis meni asa tuhureun ti koro ye, saur pasastra Wiguna pupunutan. Teras cali kalayan raketna disimpen luhur bupet mainan. Koroyong Yuliani ka kamar makanya nak cai herang tiis kana gelas jangkung. Neme teh aya jang sobar amana, saur Ibu Karmini calik deui. Aya jang sobar cenah aya naon cenah. Taros pasastra Wiguna bari nyepengan gelas nu dipasihkeun ka Yuliani. Itu ngajajabkeun itu lanjang nanyi Arnesa kawit nama kajang sobar haka ditu heula teras diajabkeun ka dieu ku jang sobar. Arnesa nu kamari ngaku-ngaku ninina Yuli teh ha. Sumuhun mung ka dieu nama cenah lanjangna. Aya naon cenah? Taros pasastra Wiguna teras ngaleueut. Maksudna mah di piwarang ngangkir Yuli jalan Nyi Arnesa teu damang tos 10 dinten ayeuna. Saurna mah palai tepang sareng Yuli. Malih miwaranganna mah itu apana sareng apa Yuli. Paingan eueuh ka dieu deui ai gering mah hanya jung we ka ditu tepungan. Yul bisi panasaran hayang panggih jeung Yuli. Rek iraha ka dituna. Engke bada lohor ama jarang Kang Deni nuju ngadangdosan motor. Geus ruksak deui wae motor teh. Kamari ieu dikabengkelkeun ayeuna geus ruksak deui. Jual kitu motor mah yul atulah. Heug meuli nu teu sakalian karina bahan. Da nya kitu meuli barang urut mah. Salus-alusna ge barang urut moal sarua jeung weuteuhan. Kalah kawowotan gitu mah. Mun awas kagungan artos we kangen namihanana nya. Lah na make bingung-bingung teuing. Itu bang ngajajar di kota Nusa Haji. Da mage boga bang atuh bang tilil. Pasastra ngalohong kalawan gumujeng ngagak-gak. Bisi kurang kene keur namahan meuli motor matak naon atuh ka Bangbung. Saurna deui. Eta kumaha Yuli diangkir ku carogena Nyi Arnesa di Widian moal. Jung wae ari nitaka ditu mah bising nyagering. Ngan Yuli di mana geus tepung ulah nemongkeun semu numbung di aku. Biasa we kumacarana urang ngalongok nu gering. Cenah manehna ngaku incu ka Yuli teu naon-naon ngaku mah ulah ditolak. Ongkoh keur urang mah ulah nemongkeun goreng, cenah batur aya nu goreng ka diri urang boh lalaki boh awewe. Keun bae batur. Eta jeung sare ka dituna cenah Yul. Sareng apa kali Kang Deni? Ibu mah duka bade ngiring, duka moal. Baler Yuliani. Kajeu jeung siapa kalawan dibarengan ku Deni mah. Lamun sorangan ulah. Jeung ulah buri teuing bising hujan, di depan musuh hujan. Saur pasastra Wiguna. Sabada cikaringetna rerep teras ka jaman siram. Ari Yuliani sareng Ibu Karmini kapawon barang damel. Treng-treng jam nu ngagantung dina tembokan disada 2 kali. Horeng harita geus nincak jam 2. Yuliani sareng Cep Deni carogena sabadana tepan lohor teh. Kalayan tos dangdos teras angkat bade ngalayat Nyimas Arnesa. Sateu acana kabate nyamper heula ka sobar. Mung Nyi Rohaya teu ngiring jalaran teu aya nu tunggon warung. Ongkohan seueur nu balanja. Di jalan harita para mitra Yuliani baranggali heula kue jalaran di piwarang ku Cep Deni carogena.
majar isin ulah ngalegog teuing. Harita teh Yuliani sareng Cep Deni tunggang baca duaan tukang beca. Ari Sobar mah sorangan. Nu teu kungsi setengah jam tos dugi ka bumina Juragan Komarudin. Ceg Sobar kana bel sarta dipencet ngirining. Keletrek harita ti jero aya nu muka kunci ngeletrek. Ana brai panto muka horeng Juragan Komarudin nu muka panto teh. Karesan anjeunna nu calik di patengahan. Ari nyimas Arnesah mah di kamar. Nuju ebog ti enjing-enjing ge teu keur sagugah-gugah acan. Sakumaha nu kauninga para wargi harita Sobar parantos dugi ka bumina Juragan Komarudin. Malah Sobar uluk salam ngucapkeun assalamualaikum. Harita dibales ku Juragan Komarudin bari ngucapkeun waalaikumsalam. Juragan Komarudin harita teh para mitra sadaya bari mundur. Damang Pak, Sobar sasalaman. Alhamdulillah, Kang Mai nuju sehat. Aduh mung itu eceuna ngaringkuk wae tos bade 10 dinten ayeuna. Waler Juragan Komarudin nutupkeun panto solongkrong Cep Deni sareng Yuliani sasalaman. Kalayan naroskeun damang henteuna gek sadayana carali. Kasawat naon atuh ece teh Kang? Biasa we panyawat pelu gawe ngajepat we di kamar samalah tos 3 dinten teu keur sabarang tenda pisan. Rajeun da bubur ukur 2 sendok. Transparius ka dokter Pak? Cek de Cep Deni naros. Tos 2 kali encep mung anger wae sabros anu ieu ngareungeuy. Dupi Ibu Rama kumaha darama ngasep? Alhamdulillah waktu si Mapa nuju pangesto paler Cep Deni. Yuliani mah melenguk kawas bueuk menang mabuk teu engal-engal nepangan nu teu damang. Numawi awi ka dieu sareng pun anak teh wireh tadi kasumpingan ku malomrah. Ngawartosan ece teu damang tos 10 dinten kalayan dihaturanan linggih saurna teh ku akang. Mung nya kitu ka dieu ge lugag legog we. Lah sawios jang Sobar ku sumpingna ge ngaros bingah kalayan nganuhunkeun ka Yuli kalih ka Asep. Parantos keur sarurumpaheun nyaeta itu eceuna ti mangkukna keneh hoyong tepang sareng Yuli. Meuni teu seurikna kapicang cam beurang jeung peuting teh. Numawi akang tadi ngajurungan malomrah ngalulungsur jang Sobar sareng Yuli. Ari ku akang teu digugu sok sieun kumaha onam. Malum nu teu damang teh atuh. Ari perkawis ponok Yuswa kitu eta mah rusiah Allah. Bawa urang heula mayunan jaran sok aya bawa istri bawa pameget. Atanapi murang kalih nu teu naon-naon ponok Yuswana. Janten kitu Yul Asep. Apa ngalulungsur ibuna teh hoyong galak kalayan. Di mana nu teu damangna Bapak? Yuliani na mesa sauran naroskeun nu teu damang. Itu di kamar mah ngawe ka dieu Yul. Sar Juragan Komarudin teras kalebet ka kamar. Kitu de Yuliani sareng Cep Deni kali Sobar lalebet. Anagoknya nyimas Arnesah nuju ebog jero Sobar ngejero lain. Wasep.